Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sadayana kumaha damang. Alhamdulillah dina deungeut ayeuna urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Insyaallah materi anu bade didugikeun nyaeta ngeunaan paguneman jeung istilah dina kasehatan. Hayu urang maca bismillah kanggo ngawitanana. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pangajaran dina deungeut ayeuna nyaeta A. Siswa bisa maham si paguneman. B. Siswa bisa nyebutkeun istilah anu aya dina atanapi anu aya kaitanana sareng kasehatan. Eta tujuan kanggo pangajaran dina dinten ayeuna. Mugi-mugi hideuk tiasa ngartos kana pangajaran anu bade didugikeun dina dinten ayeuna ku Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup sadayana masih emut. Naon ari paguneman? Paguneman nyaeta kagiatan ngobrol atawa ngawangkong dua arah. Jadi dua arah teh aya timbal balik, aya tanya jawab anu dilakukeun ku leuwih ti sajalma. Jadi nu namina paguneman mah pasti leuwih ti sajalma atanapi lebih dari seorang. Ya, 2 orang, 3 orang. Jadi tidak bisa paguneman itu oleh satu orang atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan percakapan atau dialog. Dina kaca 52 aya paguneman anu judulna cocoba kasoleh. Pek ayeuna keun eusi pagunemanana anu insyaallah ku Ibu diaoskeun. Paguneman dina kaca 52. Mangga dibuka. Cocoba kasoleh. Danu man karunya solehnya cikene ditinggalkeun maut ku bapana ayeuna indungna ge dirawat di rumah sakit. Rega indungna soleh mah da geus lila geuringna oge danu. Nah hageuring naon kitu? Naon panyakitna maksud teh? Rega nu matak teu nyaho kuring ge ceuk soleh mah panyakit indungna teh teu bisa diubaran. Adi piraku teu bisa diubaran. Saur ibu guru oge unggal panyakit pasti aya ubarna. Danu maksudna mah meureun pan aya cenah panyakit anu can kapanggih piubareunana. Rega tah bener kitu saur ibu guru oge. Adi nah habeut kitu kumaha atuh nya? Danu kamampu jalma teh tangtuna oge aya batesna. Anu bisa dilakukeun aya oge anu henteu. Rega kira-kira soleh bakal kuat nima cocoba tawa henteu nya? Adi mun kuring mah nu jadi soleh asana moal sanggup narima cocoba sakitu beratna. Rega ceuk Danu kumaha? Danu ari ceuk kuring mah soleh moal sanggup lamun yang hareupan cocobana ku sorangan mah. Adi teu kitu ceuk kuring mah, soleh bakal kuat manehna bakal bisa sabar tawakal. Tapi urang ge tangtu we kudu mantuan sabisa-bisa. Rega kumaha lamun engke sore urang ngalongok ka rumah sakit yuk? Adi duh hanjakal kuring mah moal bisa engke sore teh kuring dititah nganterkeun baju. Danu kuring mah bisa asal ulah liwat ditabuh opatnya. Rega urang meuli bubuahannya kuring boga 10.000 sok tambahan. Danu sok tah kuring oge nambahan 10.000. Adi kuring ge bisa nambahan tapi ngan boga 5.000 tah. Danu teu nanaon sakitu oge urang meuli nu pihargaeunana sakitu bae. Naon nya? Danu naon we atuh nu kira-kira pantes henteu ngerakeun. Rega siaplah engke kuring nyamper ka Danu tabuh 2 nya. Danu siap urang telepon heula solehna sina nungguan di rumah sakit.
Dina paguneman anu tadi ku ibu parantos dibacakeun aya sababaraha kecap anu mangrupa kana istilah kasehatan. Di antarana nyaeta aya kecap gering, kecap dirawat, kecap rumah sakit, jeung kecap istilah sejenna nyaeta nu kahiji nu kaasup kana ngaran panyakit. Aya diare, batuk, tipes, malaria, jeung sajabana. Anu kadua aya anu kaasup kana patugas di rumah sakit. Aya dokter, suster, juru rawat, jeung sajabana. Anu katilu nu kaasup kana rupa-rupa barang keur ngubaran. Aya pel, kapsul, salep, jeung sajabana. Anu kaopat istilah kasehatan anu kaasup kana ngaran tempat nyaeta aya rumah sakit, aya apotek, klinik, jeung sajabana. Eta aya opat kategori anu kaasup kana istilah kasehatan. Di antarana aya ngaran panyakit, aya patugas di rumah sakit, aya nu kaasup kana rupa-rupa barang keur ngubaran, anu kaopatna nyaeta istilah kasehatan anu kaasup kana ngaran tempat. Tah kumaha tiasa dipikahartos ngeunaan paguneman sareng istilah kasehatan? Jantan upami macakeun paguneman lentong, intonasi kudu jelas gitu. Kudu sapertos urang anu eukeur ngawangkon, urang anu eukeur ngobrol dina caritaan eta teh. Upami maca paguneman. Satelasna ngeunaan istilah kasehatan nyaeta kecap-kecap anu aya hubunganana sareng kasehatan. Eta nu namina atanapi anu disebut sareng istilah kasehatan. Tadi aya opat ya, aya opat rupana atau aya opat kategori. Ayeuna alhamdulillah materina parantos ku ibu didugikeun, saterasna hideuk mangga gawean pancen anu bade ku ibu dipasihan. Pancen anu kahiji nyaeta dina kaca 54. Aya pananya, aya 10 pananya anu jawabanana ku hideuk tiasa dipilarian dina paguneman dina kaca 52 dugi ka kaca 53. Tah anu ieu pananyanana. Ku hideuk mangga dipilarian jawabanana dina paguneman nu judulna Cocoba ka Soleh. Saterasna pancen anu kadua nyaeta hideuk ngalengkepan paguneman. Nah, dina paguneman anu judulna apotek hirup ieu aya kecap-kecap anu leungit. Mangga ku hideuk dilengkepan kecap anu merenah kira-kira naon dina paguneman eta. Kecapna ku hideuk tiasa dipilarian dina kotak anu pink. Di handap mangga ku hideuk dipilih kira-kira kecap mana anu merenah anu tiasa dilebetkeun kana paguneman nu judulna apotek hirup. Alhamdulillah sakitu heula materi sareng pancen anu tiasa ku ibu didugikeun dina deungeut ayeuna wilujeng ngagawean. Mugi-mugi tiasa dipikahartos naon anu materi sareng pancen nu didugikeun ku ibu dina dinten ayeuna. Hatur nuhun, ibu tutup ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang kependak deui minggon payun insyaallah.